Bismillahirrahmanirrahim. Summan jala tuluy caang naon as-sahabatu mega waroja'a sareng balik deui Kangjeng Nabi ila Musa ka Nabi Musa. Faqala tuluy ngadauh Kangjeng Nabi wa doa ngurangan itu Robbi anni ti kami homsan kalawan 5. Faqala tuluy ngadauh itu Nabi Musa irji kudu balik deui anjeun ila rabbika ka pangeran anjeun. Fas'al mangka kudu menta anjeun hu ka itu Robbi at-tahfifa kana ngentengkeun atawa kana ngurangan. Fa inna ummataka mangka sanyana umat anjeun eta latatiku moal kuateun itu umat. Dalika kana itu salat 45. Falam yazal tuluy teu eureun-eureun Kangjeng Nabi eta yarji'u balik Kangjeng Nabi baina Musa anu tetep antara Nabi Musa wa baina Rabbihi sareng antara pangeranana Kangjeng Nabi. Ya hutu halna ngurangan itu Robbi anhu ti Kangjeng Nabi homsan kalawan 5 hatta qala nepi ka ngadauh saha Allahu Gusti Allah. Ya Muhammad duhai Muhammad qala ngadauh Kangjeng Nabi labaika netepan bakti abdi ka Gusti wa sa'daika sareng tumut abdi ka Gusti. Qala ngadauh Gusti Allah hunna ari itu salat eta khomsu sholawatin 5 pirang-pirang salat kula yaumin dina saban-saban beurang walailatin sareng peuting kulu sholatin ari saban-saban salat eta bi asyrin tetep ditikelkeun kana 10. Fatil ka mangka ari itu khomsu sholawatin eta khomsuna 50 sholatan tina arah-arah sholatna. La yubadzalu teu meunang diganti naon alqaulu ucapan lidhi mungguh kami wala yunsahu sareng teu meunang disalin naon kitabi kitab kami. Waman sareng ari sahabai jalma eta hama samang-samang saneja itu siman ngamaksud itu siman bihasanatin kana hiji kaalusan falam ya'mal tuluy henteu migawe itu siman ha kana itu hasanah kutiba mangka ditulis lahu pikeun itu siman naon hasanatun hiji kaalusan. Fa in amila mangka lamun migawe itu siman ha kana itu hasanah kutibat mangka ditulis itu hasanah asron kana 10. Waman sareng ari sahabai jalma eta hama samang-samang saneja itu siman bisayiatin kana hiji kagorengan falam ya'mal tuluy henteu migawe itu siman ha kana itu sayi'ah lam yuktab mangka moal dituliskeun itu sayi'ah alaihi pikeun itu siman sayi'an kana naon-naon. Fa in amila mangka lamun migawe itu siman ha kana itu sayi'ah ala kutiba mangka ditulis naon sayi'atun wahidatun hiji kagorengan. Wanjalat sareng caang itu sahab fanazala tuluy turun Kangjeng Nabi hatan taha nepi ka tepi Kangjeng Nabi ila Musa ka Nabi Musa fa akhbaro tuluy ngabejakeun Kangjeng Nabi hu ka itu Nabi Musa faqala tuluy ngadauh itu Musa irji kudu balik deui anjeun ila rabbika ka pangeran anjeun. Fas'al tuluy kudu menta anjeun hu ka itu Robbi at-tahfifa kana ngentengkeun. Fa inna ummataka karena sanyana umat anjeun eta latatiku moal kuateun itu umat dalika kana itu khomsan. Pakola tuluy ngadauh Kangjeng Nabi qadro ja'tu nyata bulak balik kami Robbi ka pangeran kami hatas tahyaitu nepi ka ngarasa era kami minhu ti itu Robbi
walakin arado sareng tatapina ridho kami wa usallimu sareng pasrah kami. Fanada tuluy ngagero saha munadi anu ngagero an kana saenyana kalakuan sareng tingkah eta qad amdoetu nyata ngaluluskeun kami faridoti kana kaparduan kami wa khofaftu sareng ngentengkeun kami an ibadi ti pirang-pirang abadi kami. Faqala tuluy ngadauh lahu ka Kangjeng Nabi saha Musa Nabi Musa ihbit kudu turun anjeun bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah walam ya'mur sareng teu ngalangkung Kangjeng Nabi ala malain ka hiji golongan minal malaikati anu tetep ti pirang-pirang malaikat illa qalu angin ngadauh itu malaikat alaika bil hijamah kana lapad alaika bil hijamah alaika kudu netepi anjeun bil hijamati kana dibekam wa riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat mur ummataka ari lapad mur ummataka mur kudu marentah anjeun ummataka ka umat anjeun bil hijamati kana dibekam. Suman hadaro tuluy turun Kangjeng Nabi faqala tuluy ngadauh Kangjeng Nabi li Jibril ka malaikat Jibril mali ma ari naon perkara eta li tetep ka kami lam ati anu henteu datang kami ahlas samai ka ahli langit illa rohabu angin ngabageakeun itu ahlus sama bi ka kami wadhahaku sareng seuri itu ahlus sama li ka kami goero wahidin salianti anu sahiji salam tu anu maca salam kami alaihi ka itu wahid farodda tuluy ngajawab itu man alas salami kana salam warohaba sareng ngabageakeun itu wahid bi ka kami wada'a sareng ngaduakeun itu wahid li ka kami walam yadhak sareng teu seuri itu wahid li ka kami faqala tuluy ngadauh itu Jibril dalika ari itu wahid eta malikun malaikat malik khazinun nari anu jadi juru kunci neraka lam yadhak anu tara seuri itu malik mundu khuliqo dina mangsa didamelna itu malik walau dhohaka sareng lamun seuri itu malik li ahadin ka hiji jalma la dhohaka mangka seuri itu malik laka ka anjeun